Teka rasa geus berlalu tahun baruan teh. Ditinggalkeun deui ku nok wewe teh. Terus aya batur sepi deui ya imah. Heueuh kituna mah sih neangan pangarti. Mun di imah meniripu eueuh manehna mah. Eueuh nu mantuan pan ieu titilep ge biasa nama manehna. Urang mah tinggal nyangu we doang anu kararitu ngepel sasapu nyilepan baju mah manehna. Mudah-mudahan betah di ditu. Teu inget we ka indung. Awak mandi tegarenaheun kieu jigana sasakamari meureun tahun baruan mandi di Sisiragasi tapi bunga we Sisiragasi ge. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emak, sinarian mak ulin. Neng Iis, Naon mak? mah bade aya perlu. Perlu naon? Tapi era ngomongna. Saya di dieu mun segala era mak teh ka Iis kos jeung saha wae. Ari Ispan ya ayeuna teh pasti keur aya kitu nya. Aya naon? Pokona keur aya weh balik usaha pan pasti aya. Jadi mata rek minta tolong ka Iis. Ya aya sih mak teh dileungitkeun. Ya aya mak. Marek aya perlu kudu aya wae duit neng. Duit. Udah apa leutik mak? Ya lumayan gede sih tadi narik kabu haji mangerakeun kabu haji wae. Ayeuna marek minta tulung ka Iis sugan we ditulungan ku Iis. Besoknya ngomong we baraha duit nginjepna tapi urang teh yang nanya mah jeung naon si duit mak? Pokona aya perlu mak. Perlu naon mak? Arek ngecolok duit 1 juta aya teu neng. Aya sih sakitu mah mak. Aya. Aya. Cuman sakitu mah aya. Kunaon sih mak? Mak kali hutang apa naon? Jeung maer hutang? Pokona aya we neng. Hutang lain mak. Pokona aya we. Ya kajen aya lain jeung hutang mah mak. Sing mah boga hutang ka Bang Emok gitu teh mak. Ari kanu kitu-kitu mah. Pokona penting weh neng. Ya geus atuh aya mah aya tenang we. Aya Sakitu mah. Bukan alhamdulillah. terek 100 juta mah eueuh mak di luar nagarina kitu mawa sakitu mah. Alhamdulillah neng. Teu gede-gede ngan sakitu weh. Heeh. Biasana kabu haji paling gede ge 500.000 ieu mah kuat 1 juta neng. Mah teu wani nama kabu haji ngomong. Bae aya mah di iisna mah dibere wae ayeuna duitna. Ayeuna neng mun bisa mah. Yang satu mah orang ngajar heula nya. Mohon. Alhamdulillah ya Allah. Kolot mah kurang bagir kumaha. Anak rek diajak pindah. Belaan kolotna minjem udah rider ka ditu ka dieu. Belaan saker ngaresikoan si Iem supaya sangkan si Iem teh ulah-ulah pindah. Aing lamun pindah aing jeung saha? Bu Haji, Naon Bella? geus ganti tahun urang mah kieu-kieu kene wae nepot tatangga mah eta mobil lagi meuni opat Bu Haji usahana kapanggih manehna mah. Ya Bella, cek aing kieu nya. Sia awak halus.
Banget gelis. Ya kudu nama orang teh usaha emang nage. Jangan gadun atuh. Gadun ayeuna nama Bu Haji geus ngasaan mah mangkat. Moal daek ngabebener iya zaman ayeuna. Iya kasih ama gelis kecuali ka aing bela. Ya emang Bu Haji geus ganti tahun ayeuna can kawin keneh wae apa unu daekeun ka Bu Haji. Ya pantes unu daekeun ge daeng goreng mentak sia nu gelis. Ya goreng ge Bu Haji mah emasna gede duitna loba nya pasti loba nu daekeun ka duitna teu ka Bu Haji nage. Ya mending ai daekeun keneh kitu pugu eueuh. Eueuh nu kahareupeun ima-ima acan. Urang mah liar sugan ka Gunung Hejo Bu Haji pusing kieu wae mah nya kumaha we. Teu kudu ya. Embung. Dia kan saeutik. Embung urang mah dosa eta mah dosa. Ayeuna mah urang rek usaha kumaha carana urang teh ieu tahun ieu teh kudu maju ka hareupna Bu Haji urang mung kieu wae keun we salaki mah keun wae. Tilang bara maju malah mundur ka tukang Ya atuh. paling ge urang maju saeutik ke tetangga geuleuheun ka urang maju saeutik Bu Haji geuleuh ke teh urang turun deui. Pasti kitu Bu Haji mah. Lain maneh nu geuleuh wae ka aing bel. Ya lain urang doang nu geuleuh ka Bu Haji teh loba di dieu teh loba ngan teu katempo doang pedah we urang mah ngahaja urang mah ambung solang pasulumput urang mah geuleuh ka jelema urang mah langsung jeger urang mah hareupeun urang mah Bu Haji. Ya emang nage jelema mah saha nu bisa neuleuman hate jelema eueuh. Eueuh tapi di hareupeun aing mah kitu nya. Batura biasa-biasa wae eueuh nu kos maneh mah. Oh nya mata kos urang mah geuleuh ka jelema geuleuh ka sasage urang mah tara tukangan teh kos Bu Haji ngomong ke tukangan urang mah tara Bu Haji urang mah. Aing mah sok teu tega bela, teu tega wae. Mak lilanya. Ya, Mak. Neis nuhun ya. Mak, sok pake we. Dengan katulungan oge iya ampuh. Hitung heula, Mak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Heeh. Engke nya mayarna iya. Tenang we, Mak, geus tong mikiran mayar tuh we. Waka ngarep-ngarep neng Iis. Wow, mal ieu sok Pokona insyaallah sacepatna kumaha dibayar. Nya ayeuna mah nu penting mah keperluan emak pikirkeun. ulah bebeja ka Bu Haji atau ka sasaha nya geulisnya. Moal. Mah teh lamun moal aya perlu mah moal matak unjam injem sagede kieu. Ya Mak, kolot mah ka mana we nya unjam injem. Mah teh mending geus lieur rek minjem ka Bu Haji nya ngerakeun da pasti dibere wae lamun ngomong mah. Heeh. Katingali Neng Iis balik di luar negeri. Aya kitunya. Pasti aya. Alhamdulillah teh kalau Mak ka dieu kitu sugan we dibere. Alhamdulillah iya diayakeun. ari aya mah dibere wae, Mak. Nuhun ieu geulisnya. Tapi si Neng Wardah eta cager, Mak. Cager, alhamdulillah cager. Ya geus nya Neng nya. Marek pamitnya. Nya atuh. Nuhun pisan ya geulisnya. Oh, Mai mah nih ngomong nih. Doakeun masing seueur rezekina. Neng oge kitu nya. Amin. Nyantos mah pamit. Assalamualaikum. Salam. Ini teh nginjem duit gedenya jeung naon sih. Masalah si Iem ieu mah. Moal mungkin ini jeung naon duit 1 juta. Bu Haji urang mah teu pihnik urang mah henteu di imah wae ngarubasakeun teu gablek duit Bu Haji. Boboros sia bela inu loba duit ke si Asep teu balik. Nya si Asep suga nonam kitu liburan main mah ka Bandung, panaina mah lolobana ka Bandung. Teu bea manehna teh dipercaya bosna. Jadi dibere lembur pas tahun baru ge teu libur pisan. Oh ya kan we teu boga ka Bogor ieu Ya lumayan. Teuing boga ka Bogor teu nama. Ya budak zaman ayeuna mah boga duit saeutik geus balagu hayang kawin. Geus kawin we teu meunang pagawean. Manehna mah dikumpulkeun wae duit. Mata urang mah pusing ka si Ahmad ge ayeuna dibageuran we si Iem Bu Haji aing mah bising balikan deui Ya kena atuh karunya ka budak karunya ka si Wardah. Nya karunya ka si Ahmad nangke pake ieu mayaran hutang si ieu mah odah lumayan panan. Nya bae sababari usahana. Kur ngomong-ngomongkeun maneh mah ngomongkeun Bu Haji. Aing teh naon sih Bella? Aing keur pararusing ieu teh. Oh eta mah pusing teh kos kitu. Naon sih? Biasa manehna mah asal teu boga beas ya kitu nya uyun si ieu ngadalkeun we mah odah. Lamun si Ahmad mah mau pakai lumayan Bu Haji. Cigana teh usaha-usaha meureun. Karunya sih hanya Bu Haji asal teu boga duit mana mah kitu. Udah kan dikempo Da si kepo mah kos situ. Kan ini oda mun teu boga duit biasana sok nginjem, teu boga bea sok nginjem. Geuning eueuh ka urang kunaon sih ini oda teh. Karunya sih ambak-ambakan wae.
sebenarnya mah lain teu hayang nyenengkeun kolot teh. Tapi kumaha? Ayeuna mah geus tanggung jawab si Ahmad, da si Ahmad teh salaki urang, burung palung oge. Lain teu hayang teu nurut ka kolot teh. Bener-bener asin. Nu teh nyaah ka kolot. Eueuh. Jelema anu teh nyaah ka kolot. Terus waktu si Ahmad di penjara, mah anu ngabiayaan. Nyaina mah kumaha wajar we si Ahmad mawa pindah oge da ka pamajikana. Lain ka batur ieu. Lain mah urang kudu nurut ka salaki. Berbakti ka kolot. Betah teh betah ge ah. Dilakoni we. Cenah daripada kos kieu wae, kasih wae jeung Mak Odah. Dijajal yang menang-menang 3 bulan. Namun betah lanjut, namun teu betah mah nya balik deui ka dieu. Aduh iya kenapa sih? Haus banget ya Eke ya. Pas bulan Ramadan Coba minta. Main cokot wae, cari ditawaran. Gimana ya? Itu di depan, di sono. Dekat room se Eke, room se ye. Di depan jalan ini. Ini namanya Misro, Amis di Jero. Tapi kos iya sih ya asa-asa mirip-mirip gitu. Mirip genyal-genyal bobogan lekong Eke. Yang gini lagunya ya. Waktu ku kecil ku tak tahu yang mungil-mungil. Nah yang ada lagunya Mel. Anu kumaha teh ya? Tadi nu sentil-sentil. Ku sentil-sentil ternyata apa tah? Kutil. Bisa wae si Amel mah. Amel beli es di mana sih? Manis segar banget. Di warung nganjuk Eke. Ya Allah. Mana mah asal jajan teh mending nganjuk wae. Tong kitu Amel. Nya Eke teh boga dutrek Lain mah ngomong sekalian dibelikan ku aku. Eke kan teh boga salekta jadi urang ngusahakeun. Salekta teh apa sih? Salaki. Oh salaki. Ya makanya gerak-gerak tuh sampai boga salaki. Saya nudaikeun ka bencis kan awal liang eta. Liang naon? Liang iti-biti. Aja liang bayangkara. Liang bayangkara teh kumaha sih? Ya eta lah anu mangkerut. Mani bahasana teh mani aya wae. Tamis ya Tamis. Nya meunang nganjuk sih ye mah. Emberan tukang warungna seti Jadi we sentimentalnya. Mari kata dikurangan bulana. Udin Eke arek jalan-jalan. Jalan-jalan ke mana Ka mana we neangan lekong Ya Allah, biasanya jeung si Ayu. Aya ngijinya. Si Ayu da biasana mah aya muncul di permukaan bumi tapi tiga nama molor Udin nya. Enak. Astagfirullah. Aku capung nya. Ayo. Gayem yang ngomong wae coba ge si Ayu teh ka mana mangkatna nya berang-berang kieu wae. Aing ka mana deui nya? Mak Odah tepaga tepuguh ka aing ngambek pajarkeun aing ngomong. Saha anu ngomong pun. Iya bora sekalian. Andeci. Iya bora. Wanita seti. Sia geus 2025 sada ka bencong wae. Ya Udinda Eke mah. Udinda Pas aing atuh tuh, aing mah awewe asli. Iya tahun 2025 emang harus jadi wanita seti wae Dengikeun, mana babaturan sia besti sia, si Ayu. Besti Eke tinta adegan. Tinta adegan. Andeca. Ya, jadi
Dari bencong mau lah totoro gue kasih aman sia ke dulur aing. Telakunya sianya. Tinta Eko maaf. Tinta. Si Ahmad mantannya si itu si Warem. Ah itu boga celana deui. Asa ante ulah. Tinta, em. Saya pakai celana ieu we Samel. Celana Eko boga 2 em. Jadi mending geus kelobol dah. Oke. Eko Bollywood. Bollywood aku naon. Dicocok kamara em. Emberan. Coba nempo. Emberan tuh. Mending geus ngokop ka tengah Mel. Tempo em. Ya jarak. Ngan aing mau ribut jeung siapa iya. Kenapa si Inang? Dasar wanita seti. Seti. Ini cupangana Mel aing teh tuju Mel. Cupangana. Aing tuju. Andeci. Ya. Aduh, si wanita seti. Wanita seti. Aduh. Dasar ini kerjain aku wanita seti ke M. Awas we ku Eke laporkeun ka si Ayu. Kerjain dasar wanita seti. Aduh. Yem. Naon, Mak? Entong milu jeung si Ahmad geus di dieu ieu. Hanya we ngilu jeung salaki mah lain jeung batur ieu. Kan salaki ayeuna mah aya tanggung jawab cenah oge. Ya kaya ning mah di dieu sorangan. Emang geus biasa sorangan ieu, mulai merkosa ieu mah sorangan ge. Lain sieun diperkosa, aing mah teu naon diperkosa ge da ngeunah. Ya heueuh. Incu mah mana? Si Wardah mana si Wardah? Si Wardah ke sare. Rek dibawa ku Uing. Ya mah kangen meureun ieu. Kayakna rek dicobaan heula menang 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Lamun teu betah balik deui ka dieu, Mak. Moal teu leungiteun, makasih Wardah. Nyokon deh, ada jeung indungna ieu, jeung bapana. Kieu we ayeuna mah yemnya. Ya mah boga duit 1 juta. Saker bekel geus di dieu tapi maneh ulah mangkat. Embung mah tingali. Tingali ya. Udah ting 1 juta moal mahi duit 1 juta. Paling oge saminggu ge henteu. Si Ahmad ngaresikoan moal kira-kira na. Resikoan mah anu juga we. Ya kaya nih iya duit iya. Duit cek sakoran. Maksudnya iya saker bakal siang ke di dia. Amat tibang duit 1 juta moal pimahin. Mahi saker saminggu. Saker saminggu mahi kek maneangan deui. Urang rek nuturkeun salaki urang. Mani tegas ya mah ieu. Anak rek dibawa. Sorangan prakusion moal aya culik ieu di jero imah. Emang tega mani ninggalkeun kolot. Ini tega emang urang rek ka mana tibang rek nuturkeun salaki engke di tempuan 2 pesa kali. Terusnya mah urang rek mangkat. Terus di ieu da geus dibawaan ta baju oge. Henteu kabeh dibawaan ge mak. Pusing teu betah. Mawasa perlu na we ieu tah. 5 setel mah. Bu Haji, Naon is? rek nanya sih ya, tapi mau udah ngambek malnya. Nanya naon ai kira-kira pi melangeun bejakeun Eta isuk-isuk ini minjem duit ka urang. piraku gede teu. 1 juta sih. Eta nini oda biasana butuh duit butuh naon ge ka urang. Udah heula, eta Bu Haji teh nyaho bener. Oh nya ku geus babaraha poe ge amprok. Wah, tadi ini jeung naon sih nya duitnya. Terus tadi is amprok jeung aing keur ambek-ambekan wes ya. Amprok nama jeung Bu Haji. Oh, amprok jigana teh si mane. Baboak itu bukan masalah is. Jigana tas di urang nya lamun amprok jeung Bu Haji lah mah pasti ka Bu Haji nginjem. Geus aing rek mau da abis bunuh diri ah. Non urusanana jeung bunuh diri. Ya soalnya ambek-ambekan wae sieuna teh ke luas bunuh diri we. Urang mah sing lilit hutang ieu teh pinjol nu Ya eta geuning batur lo bakal libat utang pinjol, utang sagarupa. Ditanyakeun tuh ini loba nu bunuh diri. Malah aya we jeung keperluan cenah kitu. Asa aing rek buburuan ah yuk. Ana mah tuh. Lalu 4 we Bu Haji singa gorolong. Yam. Lucan sih. Iya. Mani tega ka emak. Mani dia sorangan wae. Ahmad. Mani tega ka emak.
Apa tanggung jawab orang mah nu jadi salaki. Orang embung terusan ngabebankeun wae ka emak. Ya mah di dieu sorangan wae aman. Biasana aya si Iem, aya si Wardah, ini mah sorangan lamun dibawa pindah mah. Urang ge janjing ke dilongokan mah ka dieu. Padahal mau ge bisa ngaresikeun tanpa mane aman. Apan mah belajar hidup mandiri mak. Moal nyusahkeun wae ka emak. Aku yang kudu terus-terusan wae numpang di emak. Ya. Guys. Itu nya. Ya, Mak. Iya. 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 Hei, mana rek kamarana? Arek pindah Bu Haji, orang diajakan pindah ku si Ahmad. Orang rek mandiri. Ya, terus kunaon tadi amproking Nini Oda ambek-ambekan wae di jalan. Ambek-ambekan kunaon Bu Haji? Terus si Is bebeja tadi Bebeja pajar teh naon? nginjem duit 1 juta. Oh, pantesan atuh mau Odah nyodorkeun duit 1 juta majar teh cenah ngomongna kieu. Ulah pindah ya duit cenah ampihan ku sia. Jeung sia barang dahar. Ya, jika kolota melang meren siap pindah teh Ternyata nang minjem. besing teu kaparaban naon ku si Ahmad Nyaulah kitu Bu meren. Haji, mantak si Ahmad ngajakan pindah wing oge mehna tanggung jawab ayeuna mah. Embung ngabebankeun wae ka Oda. Oh, kade Ahmad si ayeuna geus mau sieum pindah. Teh batur teu kaparaban kade. Moal ieu Ya pasti ayeuna mah Bu Haji geus Sing prihatin, kudu daek digawe. Nah, gitu Bu Haji. Oh, si eta kolot kurang kumanya menang unjam minjem ke rek iberekeun ka anak. Itu nya. Oh, kadenya. Bu Haji. Jung. Mau HP mah Odahnya Bu Haji. Wardah sing prihatin ya. Oh, kalau tak kurang kumanya ka anak. Menang unjam minjem ke diberekeun ka anak. Tapi anakna sok teu tahu diri, sok teu narima. Langsung apa karak datang? Mana karak kieu? Yam, geus siap Can. Hayo, kitunya. Mana ya? Di dieu. Tah, si ieu teh, si Yem teh datang ka dieu. Wardah. Manyum heula. Katempoannya. Aku masih serius. Katempoannya. Katempoan. Yam. Ayo tuh, gecan. Yam. Wardah. Siapa tega kamu? Tega. Anak emak main bawa wae. Emak di Ih, goblok. Antem beraga. Si goblok. boleh. Ya mulai ninggalkan emak. Ahmad. Kunaon mana bawa anak emak? Nyapan tanggung jawab urang main nama mak. Emak di dia sorangan. Apaan demi non? Anjing. anjing. Demi cinta. Demi non? Demi Yam. Ayo tuh. Gican sih. Iya, mana tega rek ninggalkeun emak. Emak sorangan wae di dieu. Emak pasti leungiteun si Eneng. Mana tega geuningan Ahmad main bawa wae anak emak. Nyaku masih mapan ayeuna teh tanggung jawab urang. Emak di dieu sorangan aweun nu nguruskeun. Apaan demi tanggung jawab urang ka emak?
atunya. Demi mengurangi beban. Demi mengurangi supaya tengah beban. Beban